ibu calik abdi ngadeg nah teu na kursi sieun lain keur urang alus teuing korsina baheula pernah diulung pengajian ku pejabat meureun ai pejabat tara lojo TikTok datang abdi teh rumah saja jadi diri deket penceramah gek diuk na kursi mirip jeung ieu teh matak dia juga gebek na kursi eta teh pas gek diuk aing ngaran pejabat pan dikawal lagi ku polisi lol polisi punten cenah tong calik na kursi eta cing teh mangga kedah di mana tuh dina kursi plastik cing dari eta kanggo saha kanggo Pak Ustad Nana Gerhana letak abdi ge mung diuk teh sieun lain keur urang eta ope keur saha we ibu cangkel kuring kudu cangkel ibu panas kuring kudu panas ibu kahujanan kuring ge kudu kahujanan geus teu kudu soieh dina hirup sarua darajat manusia mah tong riweuh bener